Untung teh ku gegep. Da cek batur cenah eta teh alus dukun teh. Kamu kacapit we gegep mangke teh. Kacapit naon? Iya salah. Ari mane kacapit eta? Pinyeng ge capit kumaha ge teh. Ampun Gusti kumaha atuh Neng. Urang kot sial-sial teuing ini-initan poe ayeuna nya. Capek. Ieu mane manikot geus ripuh kitu geus lah ayeuna mah. Ribu di teh. Geus da mani we manikot eta tingali beungeut ampun Gusti aya orang balik. Kunaon? Salik. Aduh, nya kamana si Oneng. Geus kesel kieu ngaradagoan can nongol-nongol wae. Kesel Oneng nunungguan teh nya kamana obong edek janjian edek digawe. Halo? Neng? Gimana? Kudu gerak ka dieu. Apa nedek digawe teh ya? Urang ka si mami teh urang tepungan we lah kagok lieur ti kamari tinggal teu boga duit we hantem. Ayeuna urang tuluskeun we. Oh, sok atuh buru-buru di dagoan. Sok di dagoan. Yang segera datang lah sama si Oleng ini. Pun. Si Oyo. Ayo. Dieu. Oneng, kalau gogoroan ti kajauhan ka dieu weh. Hayu ini ayeuna. Oneng. Selamat malam, Mami. Malam, Ini sama Mami Wanti. ya, Mami, ini saya mau nganterin teman kerja. ya, mana? Oh, sebentar. Janet. Janet. Ieu. Oh iya, nu rek kerja teh. Nuhun, Mami, iya. Sok atuh, masuk. Mami, Hah? iya mah udah diajarkeunnya, iya mah tacan iya udah pemula gitu, Mami. Kalau weh kalabat Mana itu? Sok, dia ka dia tuh, masuk. sing bener mana gawena. Kudu menang duit ayeuna mah. Menang. Kudu menang rokok, kudu menang duit, kudu menang pokoknya mama itu kudu bisa nya. Si banyak di bawah sini. Didoakeun si hasilnya. Janet, mami ada dikenalkeun. Ka hiji lalaki, tah Janet teh kudu bisa nya, pan Janet teh kadang ngar gawe. Ayeuna geus aya anu ereknya Janet. Si Janet sing pinter-pinternya lalaki itu teh, si bapak-bapak om itu teh. Pinter nolol pokona mah Janet. Doni, aduh. Ieu. Ya. Tah bos, ye Janet teh anu rek dikenalkeun teh. Sok ayeuna mah kumaha bos, arek kumaha oge, pokona mah nyeretkeun we mami mah. Mami kaluarnya. Neng tetes kami nama Lidio Acan lumayan dia nama bade curhat ini sengaja nama ade jujur mah te gaduh bojo kersa te pengiaina maturan iya gedung atos Hayu atuh Setiap Janet oge. Ayo. Mana Oneng? Astagfirullahaladzim Oneng. Naon? Eta mani kunaon? Eta mani tempuk. Ampun. Naon? Eta banget. Astagfirullahaladzim kumaha mana eta? Di bawah sare. Astagfirullah Oneng, ieu nepi ka kieu. La ilaha illallah. Ieu lipen nepi ka beak melaan duit 100.000.
lumayan deh ya. Kemarin 2.000 kamu. Heeh, lumayan neng, tapi iya duit eta maneh nepi ka ruksak. Ayolah, aku kan nama. Mani heula ieu sebelah ewang teh. Kieu we atuh ulah diajankeun ieu duit teh. Maneh saputing, urang saputing. Bae sebelah ewang. Heeh. Bae eueuh beas. Tempo duit ieu, heeh. Kenal duit. Keur bangun kan? Beli Sugan we